Ah, udah mikir muda zaman. Ayeuna usum. Usum metik. Sarla tiris kieu nya penting ayeuna. Bener Mang euy. Ngopi ngeunah Mamang euy. Pesan. Sok pesen uing nu mayar ayeuna mah. Bener. Mang kopi mang lah. Biji. Uing mah ya. Susu jahe. Jahe. Dari Riz euy Kopi hideung ngeunah kieu. Sok. Uduna sekalian Mang. Kopi mang. Yo peng anu keloba duit mang. Alhamdulillah. Sok kalau ya kopi hideungna ieu mang nya susu jahena nya. Rokok rek naon? Sama siapa mah? Geula rokok naonnya? Sampurna mil we. Sampurna mil cenah mang. Itu berapaan? 1.000. Nah. Ya si heula mang lah berat ridu. Bener gitu sih heula. Mau atau mau udun. Alhamdulillah. Sampurna hiji mang. Di matamu masih Sampurna mil lah. Aslina ieu hanas kieu teh kayak ka urang deui ka urang di kamari. Tah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan awak teh saudara Kunaon? Udah angin cari wae. Tapi ngomong-ngomong udah urang jaga tiluan ieu teh euy. ya. Emang mereka mancan datang-datang mah. Iya jam sekarang jam 8 leuwih ya. Tadi di mana? Ngomong nama mereka dia, ngomong nama pemerintah. Udah bisa dengan gitar dia biasa ngagembreng we dia euy. Katu ngalagu bisa teu ngalagu we lah. Gitarna teh bisa, Meureun teuseun. Kang Mari mah bisa lain gitar mah. Meh rada teu teuseun itu. Da itu mah teu bisa mah gitarna mah euy. Gituan ya mah hayo. Teu bisa ngaranna teu bisa atuh. Kira aku baheula. Kang Mari ka mana ye ya. Lagi gitaran lah. Tadi di mana tekan kiri? Aya segala. Aya, itu susuan mau ngomong kek adinya nyusul cenah. Ngomong nama. Heeh, tapi dia datang-datang. Tah gening. Saking dia diomongkeun. Hampura terjong ah. Biasa we ari Mana gitu mah? ari artis mah. Oish, pantas asa kasep euy. Fitnah teteh nyebut kasep ka urang. Kasep Pak Kuda. Fitnah. Tuh, geus karopi. Alhamdulillah mah aya beli we ieu mah ye. Juga dia bilang lah. Pesan hiji kopi urang sekalian. Erek deui. Sok sekalian atuh. Kopi hideung lah. Nah, gitu. Aduh, seger juga ngomong kopi hideung ya. Tah gitu. Rokok nama ada bau gau. Aya rokok? Aya. Alhamdulillah. Artis dengan jadi artos unggul lain teh. Artis jadi artis teh. Jadi binatang film teh ya. Lain urang teh ngarona gitu teh. Di luar teh. Jadwal lah kan Jadwal. Lain bagian teh jeung kasep deui, kasep. Kayak jadi kabakeun kasep gitu lah. Mobilnya sok. Kumaha man? Ari jadi orang penting mah. Ya. Boleh nah itu kadir gitu. Baru manggil Telepon kang ring macam itu. Itu capek teh. Bisa hayang gitu. Motong. Sarua kulit hideung banyak. Bener oke. Nah, di mana tutup baju we ye. Aduh. Nyari orang penting menelpon wae. Bener euy sih. Halo. Halo. Gaya. Halo. Ucuk kemarin Kita ngomong nih teh. Sinyal goreng nang mun. Tiga nama. Halo. penting kieu masak goreng jalan. Di halo teh. Ngomong atuh butut. Si bedul teh SMS. Salah. Untung kalau kita ada kebanting kok yang ieu. Asugan teh nelpon nge-SMS. Kalau teh deui wae. Bedakeun kumadana. Sarwakeun adana. Bedakeun. Bedakeun nya. Sok kopi heula we nama mah. Sugan teh mang moal ka dieu mah rasa disusulan tadi teh. Biar terus Kapan urang teh kewajiban nya ngarona teh ulahmu urang teh nya Kan ku ayeuna mah loba jeung dieukeun ku batur dibayar. Tah abi mah cuma biasa bayar duit eta teh keur mayar. Mata kurang ngarona teh. ngarona mending bener lah. Orang balik ngobrol we di dieu. Naon deui atuh bisa ngarona. gitu gitar. Teu bisa tadi gemerengan we teh atuh. Mang mah nyakal gitar tapi umur 5 tahun.
Gitar. Nyepeng gitar. Di umur 5 tahun sampai Terus bisa, kaya teh? bisa Ya, nyekel gitar. Oh, cing kalau gitar mah. Yang apa? Oh, sok atuh. Seburu. Wah, nyepeng gitar. Nyapa ya teh gitu ngagembreng gitu bisa. Aing main nama teh belu aing. Aya teh. Nyepeng hungkul pan Ada aing. hungkul. Karena saat tadi teh nungguan, sugana si Mang Riri gitu. Oh ya teh bisa. Ieu mah. Lain Mang. Bisa na teh dijual. Lain tadi nama cenah. Ieu si Mang Riri cenah kadang-kadang suarana. Aing ngalagu wae mah cenah bisa. Aing soal ngalagu mah urangnya karek ngalagu Jepang Oh, bisa eta? bisa, karek ngalagu Inggris, Jerman, nya karek lagu dangdut, Bisa eta kan. bisa kabeh lagu Sunda mah komo urang, da urang Sunda urang teh nya. Sunda mah Kan aya hiji nu bisa ngalagu teh, naon eta? ngalagu Mayar aing. Ieu kan utakna teh. Nya Mang beberapa nama. lagu Mayar hese urang boga duit. Da urang kumaha nya, lain teh hayang mayar hutang teh. Teu boga duit mah kumaha. Ta eta lagu eta hungkul aing mah teu bisa teh. Hese kana teh. Hese. Lagu nganjuk ke Mayar. Nah eta. Model tukang ieu montir, terima bongkar teh terima pasang teh. Kami juga gitu aja malnya. Gitu Mang teu omongin teh Mang. Kita naon maneh ningali leungeun teh. Tah ieu Geus mah. gaya Boga batu ali maneh. bacang naon eta teh? Nang di mana batu ali? Halus teh cik, dewek milikan tadi. Oh, bener halusnya mah. Ah, ieu mah tuh kinjang kipar sia teh batuna. Naon Mang? Ieu kinjang kipar teh artina ada uang kenyang, enggak ada uang malapar. Berarti kabelina naon uang mah. Bener pisan Mang. Nah, Sokrak make ali ieu. Jadi udah kinjang si ieu kipar, baheula ke batu ali teh kan dijualna. Make batu ali badar maulana geura. Naon tah? Oh, tapi ka modar geus teu kabeli calana. Ayeuna mah dijual dipake Pakai calana ayeuna mah. Nah, ini bisa beli calana. udah dijual. Lain urang teh bieu teh ngaliwat ka Pak Haji euy. Nya, ngaliwat ka Pak Haji. Pan urang sok ngaliwat moal poe ka lima Pak Haji teh. Eta beo Pak Haji pinter-pinterna. Halus. Pinter pisan beo Pak Haji. Ngomong naon teh? Dijual mah. Lain dijual deui ka kadipaehan. Mang lebarkeun urang. Pan Pak Haji teh bangga meureun aya babaturanna teh. Boga beo anu sakitu pinterna. Nya, tah ka babaturanna teh kurang teh diteukeun teh kieu nya. Datang babaturanna teh Haji deui. Haji deui datang. Ji, assalamualaikum waalaikumsalam. Lah, Haji boga mana boga beo ieu? Wah, beo pang pinter-pinterna. Nya, Yo alus eta mah gitu. beo alus. Pas teh Pak Haji teh dirasok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Eta si beona teh lain nurutan, Kang. Dari kumaha? Kakak kumaha nih malah. Lakok. Kituan. Ya, kita assalamualaikum teh. Si Haji teh heula mun babaturan teh. Kasebelan cenah beo teh. Ewa ku si Haji teh mekot gunting. Teuk letahna teh ha sia. Moal bisa jorang cenah, moal bisa belakok. Nu ngaranna beo pintar. Nya. Mikir segala teh beo teh kudu akal beo teh. Heuh, letahna dituk teh bisa ngomong. Mikir beo teh. Ngan aya cek Haji teh sok sia ayeuna mah cenah moal bisa di jorang. Dasar beo pintar heuh. Ujang-ujangna teh nggak aya Haji teh kikieuan we. Kikituan. Oh beo. Lain ambek si Haji teh. Lain Mang eta teh carana teu bisa ngomong. Teu bisa ngomong heuh. Kumaha carana? Ujang-ujangna kikieuan ku si Haji teh. Hayang ngomong kitu teh. Si Haji teh lain beuki ambek nya. Dicuk-cuk eta ujang-ujangna Duanana alah manglebar tuh. hirup kayaknya tapi malu teh. Hirup dikersakeun di manuk. Dasar dikersakeunna beo pintar heuh. Bari nangkring dina panangkringan meureun. Ngomong teu bisa beo teh heuh. Kikituan jang-jangna geus eueuh. Datang Haji teh ka kakikian ge blekuk. Kikituan geus goblok. Eta beo ku pinter-pinterna nya. Haji teh lain beuki amek. Heeh. Pasti eta mah. Tek sukuna teh. Lain nang kuban beo teh. Nya. Dasar ngaranna beo pinter. Geus nang kuban ge hayu we kikituan ge goblok. Lain dicinggang ku bata eta mah paeh beona teh beo. Mending mahal beo gitu mah. Wah, sama eta pajinya daripada mereka dijual. Daerah ku babaturanna teh. Gengsi teh ambeurnya. Heeh. Kita haji cenah boga beo jorang cenah. Orang keur naon. Ngomong lebarkeun urang. Hajinya. Lain SRT can ka ieu teh.
Ah, teh teh mah. Sasalina mah sok mantau kadi ngontrol. Oh, ngontrol atuh lain kopi keur mere teh kopi. Kopi oge ieu keur loba duit. Alhamdulillah. Oh, loba duit si lain menang naon menang duit. Aya we milik tadi. Nya teu sasarina. Ngali Hayang ngopi, kopi teh. Juk we pesen jeung rokona. Oh, sakalian jeung rokona. Kusaha dibayarna? Baik, Urang. dina si ieu teh boga duit ge heuh. Kan bae urang kan keur loba duit. Nya Ruwa atuh loba duit. kabeh ku urang nu aya di dieu dibayar. kalian urang bayarkeun kumaha. Sekalian urang bayarkeun Oh, gitu. siap kayak gitu mah siap. Kamarana ya. Tiluan eta atuh sabaraha jelema Tiluan, Ngaruang ngaruang ngaranna mah tiluan. Ai kamari mah CR teh ka dieu. Teu teuing si eta teh ka mana? Ai si Ieu mah hari si RT tadi ngomongna kumaha ka dieu moal mantau moal. teu apal dia ka imah kamari unggul dia abi teh. Da kasih RT mah teu ieu. Teu naon teu Ka imah ka imah. heuh. paling termuriling heula menurut Teh sing aya tamu bereunnya. Ada ini kerami sembako teh geuningan. Orang mah ingat ieu euy mun ngadenge kukurilingan teh ingat lagu si Cica Kuswoyo baheula keleutik heuh. Aduh kumaha? Putar-putar Jakarta Ancol Monas. Lewat Semanggi salah eta inget keneh urang keleutik nah baheula nya. Dah mang. Tuh lagu atuh mang lah hayang ieu kan kabeh bisa sagala atuh Jepang. Belanana mah bisa. Heuh. Mun kahalanganna ku lagu eta euy ku lagu Maya. Serius. Asa ngadenge di sas nasi mari teh senang ngeunaheun lagu Sundana mah. Cenah bisa. Tapi kurang macan ngadenge. Teh gening. Pak Pak RT, Pak RT, aduh. Pak RT. Alhamdulillah panjang umur gini kan. Jadinya aya natenya Ya, Pak RT. Kali Pak RT. Itu laras tiluan bagian teh. mau atuh keluar atuh. Hoyongna sabar orang. Ah cekap ya. Cekap we tiluan. Pada nyesep. Nuhun teh aduh. Kedah. Ini seueur, Pak. Kedah ngaroropet. Aduh, Pak RT. Kumaha Pak RT kumaha? Ini atuh joget teh sing leureusnya. Iya, Kamari gitu teh lah. aya info, aya nu kamalingan. Di mana teh? Mana? Di bumi tetangga eta, tetangga abi. Cal naon cenah teh? Sana cal domba. Alah, si Oda ini usum kurban heuh bener. Pan sumkurban eta teh. Udah kumaha penting Domba lah bidang jalus nah. Domba Duka da tacan bawa ke cai atuh. Aduh, teh emang ngomong. Alek naon ka cai teh? Ame apa jalur bisa. Yang mah boga RT teh aduh aing begitu deui. Resep RT kieu teh. Bisa diajak euy, komo sampai bisa dipinjam duit mah nya. Teh mun tadi teh kadi teh sekalian mau kartu gapleh. Heeh, teh. Udah ngulang kieu. Heeh, urang teh. Bade namut duit sabaraha. Tapi kaset urang lamun gapleh ngan tiluan mah Iya, bisa. tinggal iya RT. Abong dipuji saeutik. Wah. Bade namut atau sabaraha. Oh, RT mah jelas. RT mah kudu loba duit atuh Ya urang atuh ge RT. tingali ieu kot kasep ge RT. Pang kasep nata di kacamatan ieu mah tah. Disebut RT teh ieu. Raja tunai. Beneran apa? Oh, makanya disebut RT. RT. Aku Si Raja upami RW. tunai gitu. Nya. Upami RW, RW ah. Teuing RW mah. Ieu RW mah sareng mah euy. poek. Oh, poek mere rokok acan. Camat komonya. Oh, mau camat. Ah. Calo matu. Iya mah. Hei. RT teh teu aya naon tah. Bager-bager teh. Iya. Sama otot ieu mah. Tapi teu ningali kamu orang deh. Bade sabaraha tapi abi teh ayana di ATM kumaha bade ditransfer. ATM atuh lagu lama teh kitu mah teh euy. Ari ATM atuh kumaha ieu nah. Barisan. Teuing make ATM. Teu bisa mah. Ah, Duit ayo ge atuh duit oge paling gena loket teh 1000, 2000 paling gede oge nu warna hejo. 20.000 lah make ATM kumaha ngasupkeun da teu bisa. Ari ieu usaha ieu dibayarkeun. Uing. Tah. Apa Wing. dibayar tacan? Ngaladangan beo hiji bieu. Tah, behona sae. Wah, Wah, bisa pada meser tadi teh. Ieu tadi pek-prek nu meserna teh beona teh. Si Haji dah dipek-prek pintar teuing beo. Pinter teuing beona teh bieu urang nyaloan ka pasar Lebarkeun burung. urang. Entah anteur atau ngadon kumaha nyamangnya beona. Teuing kunaon tah. Selain beo aya. Seueur aya pasar mah. sih. Beo mah aya teh. Nya. Beo teh ngahasilkeun. Masih Kempes bana hiji daek. Oh, beo kempes bana hiji daek.
Jadi duit temannya. Jadi duit kan bisa ngalah duit beo teh. Beo pang pintar-pintar lah eta mah teh. Bisa ngalah duit beo teh. ATM we kitu nya. Heeh. Mun kempes banna dia teh hiji. Tambaheun ngomongnya. Sok anu mau ngopi heula teh. Ngopi atuh teh Atuh lah. pesen kopi atuh teh. Mang hoyong kopi Banyak urang mang. kieuan ngopi teh henteu. Kopi naon eta? Hari untung. Ayeuna naon mang? Lu aya we. Bari pangmayarkeun mah ka urang deui geura. Mas sorangan teh. Bade sakalian dibayarkeun. Tah, kitulah kumaha Lain. Urang mah inget euy baheula keur gawe di rumah sakit jiwa. Heeh. Baheula Heeh. urang teh kieu-kieu ge jadi centeng rumah sakit jiwa. Oh, pernah. Jawara atuh. Pengalaman. Berarti geus pernah sakit jiwa oge Urang teh berarti. kan sok ningali, lamun ningali dokter ngontrol teh, Hmm. ngontrol ka ruangan teh, euy. Eta teh anu kageloan ku ieu katepel. Jelema pasien teh. Heeh, si pasien teh. Urang teh ningali gitu teh. Nah, si dokter teh asup ka ruangan teh. Urang sok ngintip kan, ningali gitu. Begitu datang dokter teh eta si anu pasienna, Heeh. dokter cenah. Abi teh anu mah tos damang, nya. Si pasien Hoyong teh. uih cenah. Tah, si dokter teh ngomong kieu, nya tos uih anu, Iya, tos damang Pak, hoyong uih teh. Mohon. Kena kerate lah. Iya. Nah, ngarokona. Rek naon, abi teh rek damel. Nah, ieu teh. Oh, tos. Rek kumpulkeun artos. Tah, lamun tos seueur artos cek dokter teh. Eki beulikeun naon, dipeserkeun mobil ku abi. Nu gelo eta teh. Gelo teh. Berarti teh tos cager. Tah, si dokter teh pasti pikiranna kieu, wah, ieu geus dia serada cager ya cenah ieu nya. Bari ditulis kumanehna teh. Teng tulis naon teuing urang ge nya. Tingali teh. Tah, lamun geus meuli mobil cenah kumaha? Dicana ka bumi. Kan bisi kotor dielapan. Wah, bener cek dokternya dielapan mah bersih cenah. Tah, begitu gak karena ban teh dielapan terus dibongkar ku abi teh cek gelona teh heuh ada cenah banna naha dibongkar cek dokterna teh apaan dicanak ban lebetna dokter cenah bade didamel katepel cenah goblok gelo kene si goblok teh can cager Jadi wes dibalikeun. urang teh hayang seuri di dinya teh rupa-rupa bong gelo tah si dokter teh ini teh ka ruangan G nya Oh, ruangan selanjutnya Oh. gurunya. aya duaan pasienna teh di jero teh. Asup deui dokter teh. Dokter. Ka dieu. Aya naon Ahmad? Itu si Ijaz na nangtung wae dina meja cenah. Kumaha mun labuh bisi cilaka. Wah. Si Ahmad teh geus cager bener cenah. Ayo cek dokterna teh cenah. Kita turun cenah tuh Ahmad si Ijal teh. Bisi cilaka mah. Ulah dokter. Nah habat ulah. Lamun si Ahmad turun kayak lampuna parem aliran. Keneh wae. Berarti cek dokter. Heeh. Goblok cenah. Pengalaman orang baheula eta di rumah sakit jiwa aduh jadi centeng. Cek dokter ini. Goblok cenah. Oh, gelo kene meuleuh gitu. Kene. Teu sih, emang tadi untuk Hah? relo gitu. Ah henteu. Oh gitu. Da urang ge meureun saeutik. Patak di dinya oge meureun teh. Oh. Pakat kulila itu cager-cager ya. Obat merenya di nyatanya. Gusti aing. Oh, kopi kan gitu euy. Masa Pade? kopi tapi ulah nu teuas teh euy. Nah, Da kunaon? urang mah tingali atuh kuntuna geus saeueutan. Eta kunaon? Ieu teh baheula. Atau ada faktor U. Tah urang mah baheula kieu nya. Urang nyarita ieu. Baheula selain jadi centeng rumah sakit jiwa, urang jadi tukang mencit anu kurban baheula mah. Wah, sohor urang teh panggil kemana-mana ge. Gagal. Jagal. Dijaga urang baheula teh. Urang mah tanpa main talian, Mencit teh. Nah, kusorangan urang. Kusorangan sama. Kusorangan. Edan. Nah, pas hiji mangsa urang teh. Oh. Udah make ilmu urang teh. Kubrageun sapi teh. Kayak kamu naon ka? Oh, ilmu ngalumpukeun sapi teh. Aya, Begitu eta. teh, heueuh. Urang teh macanan teu tamat kabeh. Begitu ngagubrag weh sapi teh. Lain ejeh kana mun aing teh ya. Tadi dinya aing teh dek mencit deui. Nah, lain diganti ku untuk sapi. Nah, urang mikir deui. Ayeuna lain urang mikir deui enak ah bae aing ompong ge. Udah zaman urang. Oh, bener. Udah zaman. Ayeuna motor ge metik tanpa gigi. Nah, aing ge udah zaman. Pakai gigi capek deh. Ya. Heeh. Pengalaman urang loba pisan jero ini. Bener. Jero-jero Heeh.
Tapi KB ya, ketanya bentuk ditajai Untuk ke sapi. ya. Tapi orang te nyeri hati, tuan ya. Ah, udah mikir mudah zaman. Ayeuna usum. Usum metik. Usum ayeuna mah. Metik teh apa singkatan metik? Teuing naon euy. Tengah arti metik. Untuan. Ayo metik teh tanpa gigi.